anu beunghar pek tuluykeun beungharna ngan kudu bisa nulung nu butuh nalang nu susah. Pejabat pek tuluykeun jadi pejabatna ngan kudu nyaah karahayat. Nu jadi ustad pek tuluykeun jadi ustadna ngan kudu bisa ngoncoran ka jamaahna. Jadi nu ngaran hirup teh geuning teu mungkin disebut pinter mun eueuh nu bodoh, teu mungkin disebut beunghar mun eueuh nu miskin, teu mungkin disebut pejabat lamun eueuh rakyat. Assalamualaikum, baraya wilujeng tepang di RPG Group ngalakungan channel Mutiara Hati TV RPG anu midangken ceramah bahasa Sunda. Sate acan lajeng ditenan video tong hilap di subscribe supados langsung seueur video anu sanesna. Hatur nuhun. Kumaha teu lamun panitia mere ongkos ka kuring nu 3 leungit duit meunang. Tinggal tanya tak ka kuring, eta kitu bebengok maneh ustad, deuk milih duit milih pahala. Jawabanana duit we heula. Artina kuring teh ragrag kana hubu dunya. Heeh. Nganda kuring mah niatna ge datang ka dieu duduluran. Jeung pakuwu, jeung pun lanceuk, jeung si keteh, jeung akang-akang duduluran. Naon nu disabab hirup urang moal sampurna tanpa hirup jeung dulur. Otak pakuwu anggap meureun bapak kuring. Ataupun lanceuk nu ngulem kuring anggap lanceuk kuring. Abah anggap we teh tatangga abah. Atuh nu sahanapeun ieu teh lanceuk, nu saluhureun berarti ieu teh adi. Tah kuring ka dieu teh duduluran, matak sakedeung deui ceramah geussan kana jam 4. Kuring wangsul wayahna da jeung dulur bahanan. Dulur. Cek ibu teh mung moal ngaku dulur ka maneh. Dulur. Mata hirup tong mawa kahayang. Geus we kodok kodar takdir pangeran tarimakeun. Heeh nya. Asli eta Pak. Hajat hayang nabuh Roma Irama pek bae ka bedag mah. Ngan lamun teu ka bedag wayahna. Nuhun anu tos marasihan moal wa kanuhun kanu acan. Apa nuhun teh meureun kudu pugu manyaya ka tetangga nu teu mere nuhun euy ceuk kitu teh naon mana mah jeung nuhun da urang teu barang bere tuh sing parek milik sing dareget rezeki sing anggang balai sing jauh cocobi tah eta teh doa anu mere ari nu teu mere mah ya ngadoa sorangan. Naon eta ngaranna nada. Naon nada budaya, naon budaya tradisi, naon tradisi kabiasaan. Meunang nyanyi pek bae, ngan ulah pahili. Lamun nyanyi dangdut pahili jeung adan tah piomongeun. Dangdut mah nya dangdut we. Nu teu meunang teh pahili. Nada dangdut asup kana adan tapi omongeun. Teu mungkin aya adan. Hayalah sholat, hayalah sholat. Moal teh digemok ke masjid. Adan mah nya adan sing hade. Ngan adan Arab jeung adan urang bedana sasetrip. Aya adan Arab mah alus dan adan teh dibayar. Aya dua urang mah adan teh sakadaek deueuh nu mayar. Kadang-kadang mike peperepetan. Atuh ge ngaweuweuh. Beletuk teh adan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh mau palebah hayalah sholah, hayalah sholah lah. Nupika anu mung ka masjid itu tempo cenah sok ka masjid kuat bengek gitu. Heuh di urang. Meunang nada silahkan, nu teu meunang mah pahili. Kolot baheula osok mah pagahan panganten ngaranna sawer panganten. Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran. Ibu kenal tuh jeung bahasa eta. Baheula ning ibu keur pangaosan. Bismillah damel wiwitan nyebat asma ning pangeran. Menang pe. Ngantong pahili ketika bapak ngimaman. Bapak jadi imam di tukang 60 jelema Fatihah poho kalah nada sawer. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah ada nu amin di tukang. Di tempo teh jujung kelan jelema di luar.
Kunaon kitu pahili matak cek urang Sunda tong pahiri-hiri tampian pagirang-girang pancuran gerak cicing dina tugasna masing nu beunghar pek tuluykeun beungharna ngan kudu daek nulung nu butuh nalang nu susah nya sok tak akang bagian ngararat sok. Anu beunghar pek tuluykeun beungharna ngan kudu bisa nulung nu butuh nalang nu susah. Pejabat pek tuluykeun jadi pejabatna ngan kudu nyaah karahayat. Nu jadi ustad pek tuluykeun jadi ustadna ngan kudu bisa ngoncoran ka jamaahna. Jadi nu ngaran hirup teh geuning teu mungkin disebut pinter mun eueuh nu bodoh, teu mungkin disebut beunghar mun eueuh nu miskin, teu mungkin disebut pejabat lamun eueuh rakyat. Otak jelema geus beunghar kudu daek barang bere kanu miskin, ngarah nu miskin ngadoakeun ka urang sing parek milik deukeut rezeki anggang balai jauh cocobi sing panjang yuswa. Malahan lalajoan keur zaman Nabi Musa alaihi salam. Aya jelema nu sangsara malarat rosa sangsarana bebeakan datang beurang bingung dahar sumping magrib bingung sare dihina jeung dihina we ku batur teh hirup si miskin. Tapi ka detik ayeuna pan si miskin mah jadi barang hinaan. Diledek dicaci mang tahun-tahun sadar we jeung sabar hirupna datang ka Nabi Musa, ya Musa tulungan kuring datang berang bingung dahar kurumui peuting bingung sare kuring teh sangsarana bebeakan hayang beunghar. Kumaha ceuk Nabi Musa? Kela atuh ka kami deuk dibejakeun ka Allah Ta'ala. Dibejakeun ya Allah beungharkeun si fulan ceuk bahasa Allah hei Musa sabenerna mah keur manehna teh talung sangsara panjang umur dalamun dibere beunghar mah bakal ponok umur. Ta ieu nu hadir tanya talung sangsara panjang umur talung beunghar ponok umur. Eueuh piliheun. Bejakeun Musa ku anjeun sangsara ngan panjang umur. Beunghar ngan paling kuatin ke 10 poe maot. Tak iya urang-urang ieu keur bapa talung sangsara panjang umur talung beunghar isuk maeh. Sok pilih. Cek bapa teh sudi. Mun picilakaeun duanana ge. Ieu mah jalma teh saking ku jengkel hirup miskin milihna keun bae Musa kuring beunghar mangsa bodoh deuk maot isukan ge. Maka akhirnya ku Musa dibere domba na jadi riab 1 tahun jadi beunghar 2 tahun jadi beunghar 3 tahun jadi beunghar nepi ka 10 tahun karyawana jadi loba gedongna jadi sigrong mobilna ge jadi mewah. Lamun ku zaman ayeuna protes ka Nabi Musa, Musa ceuk anjeun kuring beunghar bakal maot geuning ieu kuring beunghar teu maot-maot. Kumaha ceuk Nabi Musa? Kela heueuh nya da perjanjian teh lamun beunghar maot. Ternyata ieu jelema beunghar teu maot-maot. Kumaha atuh turun ka Nabi Musa Allah Ta'ala bahasana Musa deuk dimaotkeun kumaha eta jelema sedengkeun unggal peuting loba yatim jeung miskin ceurik nyurulungkeun cai panona ngadoakeun ieu jelema supaya panjang umur keun kadituna supaya loba milikna. Kunaon sabab kabeungharan dipake melaan sasama hirupna. Ya, mata ibu hoyong panjang umur. Heeh. Teangan nu sangsara geura bere. Ayo cek ibu mendingan ponok umur. Jadi aya penebusna apa? Jelema jag-jag wae sehat wae lain kudahareun kadahareun lain-lain. Kajen tuangeun opat sehat 5 sempurna. Angere penyakit mah bakal datang da lain ku eta lain. Tapi hirup urang boga harta lutak leutik geroan tatangga ka dieu bisi maneh can dahar tah bawa beasa karung. Ka dieu jang budak yatim bisi maneh hayang sakola tah ku emang dibiayaan maka doa eta nu bakal teurak ka urang ya Allah Robbi salametkeun anjeunna panjangkeun umurna gedekeun milikna sehatkeun matak hayang sehat mah babari berehan ka batur ngarah batur ngadoakeun lain amin kudu jeung amin lagi geus eleh deui awala dolin da urang mah amin